OTW ka ondangan tetangga kampung. Jadi cari tanahnya dak iya tetangga kampung aing atuh dak aya nu hajatan laju be ieu dak geus dangdan tu aing nek ondangan atuh kumaha batur bae dak jabisi aing jaga hajat pan eueuh nu mere beas atuh heuh kilang kitu ge dak mimilikan bae najan urang sok merean ge ka batur nya atuh heuh ai eueuh milik urang mah sok telok datang bae teh. Komo lamun urang na telok mah atuh mungkur ku heuh deui batur ge budak ai urang na telok mah dak teu kebel deui ieu geus datang jaleumpang bae ge deket ieu budak he tetangga doang kapan tuh aing geus biasa dak ieu mendaftarkan diri he atuh cenah ditulis dak atuh karik-kariknya atuh aing geus ditulis mapanan kudu boga. Tidak lupa ieu aing dak kaparasmanan heula heh dahar atuh penting dak dahar mah oh ilu dahar lumayan pan satengah poeun teu kudu dahar di imah tuh ieu anak aing he budak kuatkeun ditunjuk-tunjuk ku titah dahar ge ku hararese parangsa aing mah budak atuh heuh ulah mun titah digawe ieu titah dahar doang ku garet na mah bari jeung ku hayang maenan budak ngabanyus bae ge eta tadi ai keur leumpangnya aya padagang maenan laju mah ieu teh can dibelikeun mah ngabanyus bae anak aing mah pan lengkap mah nageh budak nu di deuleuna maenan bae ku kabina-bina teuing parangsa aing laju ieu dak dibelikeun bae ja daripada ngisinkeun sok nya ngadat di nu lobaan.